sore kieu ge can menang panglaris acan atuh. Mana beteng lapar can kasihan kayak joti isuk. Mana kita gablek deh, aduh. Mah ya, liar gitu. Woi, nak. Nyaruntik atuh, geus kebel ya urang teh nyuntik-nyuntik. Ai, buah enak si Om. Nak, amun gering kontek-kontek urangnya. Ngena bae ta ngomong. Buah-buah hayang dicabok ta si Om suhutna ku nasi padang tuman. Atuh kadek-deknya nih tama moy. Nah bae nok susurian ge, can boga buntut mah. Can ngarasanan be, herese nyaran duit. Ih, kunaon pakai kapang di segala sih? Emang sial yuk Harun, gara-gara ditembakan kunyana. Masna, umuy girukeun jasa ka aing. Serasa sepi, tinggalkan aku di sini. Ku ingin kau kembali temani hari. Ron, Arun. Nanom, tangguhan sakedeung. Aman Arun? Lu ke warung Om? Asik, kebeneran. Sugan be ditraktir ya ke Bos Harun. Kunaon emang Om? Tapi bisa meureun nebeng. Oh, ayo tuh nu kilu mah. Kom. Lan. Saya ikut. Oi, di mana? Biasa ya, belanja. Os ya, ayo di tengah ya. Oi, tiungsnya bagus amat ya. Iya dong. Beli di mana sih ya tiung? Tanya Rahosya beli di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Sabar. Di Mutiara Hijab 97. Aya Instagram nawa. Aya. Mana naon? Mutiara Hijab 97. Aya Facebook nawa. Aya. Mana? Mutiara Hijab 97. Ngomong we anaknya aya Aisyah hayangnya homa. Ye, tadi dia tak aya tah. Oh. Aya, kebeneran, terus ngaborong. Balik dulu. Hayang, Bung. Hayang. Hayang mana ya lihat.
cari hijab di mana? Kalian bisa banget langsung cek Instagramnya di Mutiara Hijab 97. Langsung aja cek di IG-nya Mutiara Hijab 97. Di sana banyak pilihan warna dan motifnya juga. Asli, kalian gak bakalan nyesel kalau beli kerudung di Mutiara Hijab 97. Heran aing mah eta ka tabib conat ese jasa di teangana geus babulan-bulan aing nganterikeun ka panggih ieu. Apa balik deui meureun nya ka Arab? Ananya lembe. Ingat ka tadi Arab. Lembe. Bas ya. Kadang ni korban. Itu wanconat lainnya. Ayo, itu mah wanconat. Hei, conat. Waduh, bisa payah anak lamun kabur mah. Woi, conat, kade sia. Waduh, ulun make jurus langkah 1000 ieu mah. Ulah kabur si wanconat. Sudah aing. Wanconat, gangguan. Wanconat. Ulah kabur sia. Woi, dagwan, wanconat, dagwan. Woi, wanconat, dagwan. Jangan lupa siap. Om, turun. Kopi ya, tunggu jasa ya. Mang, kopi hidung. Hiji udah diaduk. Siap, Bos Harun. Hehe. Yo hakan nanaon, Mang. Mau sih akan malulu. Tah, ngoba. Sudah iya, Mang. Hakan nu rada mangsa ka beuteung teh mode gegetuk, uli gupak, ancemon. Pokona mah nu karari itulah nu nyeubeukkeun ka beuteung. Nah, iya Bos, kopina. Mantap. Bos, lamun minum nu kitu ngeunah meureun. Tunggunah lah, mangkonon kitu ayang. Entah, keur tengareuna sungut urang lagi, Bos. Bener yo. Embung. Bener urang mah minta cai panas bae. Minta bae om hayang mah. Lai sinisin. Tenang. Urang. Mang minta cai panas. Perlukan kopi, gulaan saeutik mah. Aduh om. Hayang kopi mau ngomong bae, ulah pura-pura segala minta cai panas. Dasar om PA. Kami mulai cintain bae, Bos.
Isin om. Empus menangnya bos. Nyah. Yang di imah. Sadekna. Belas sieun. Mal goyang besarun mah. Mang coba minta plastik asal hiji mah. Oh, siap. Kamu nggak punya? Oke, beneran bos. Waduh, kudu dikerjain ya mah kuahnya. Kena cari ketik teh si om. Ya sakit bos, ketik tinte. Atuh pugu. Kurang tuh sakit om. Ai sekirana kurang mah keduk deui kabeh. Geus asak gege. Cukup bos. Ya ragat ya. Oh itu, penting tuh belum ada. Ayam murah bos. Mantap ya. Lah aduh. Wah. Mohon kalau bos. Ya. Enggak. Kopi nata. Awas kan. Jadi itu mau gimana? Ini behulan ini jam 5 penting. Temuat mah geus be. Temuat meureun om. Nah, plastik ada hiji deui meureun. Kopi mana ya? Ih, neng togong. Cocok tuh bos harus. Aduh. Dompet kemana ya? Ketinggalan ini kurang lagi dompet. Om, wayahna bayarkan kopi orang tuanya. Di dompet orang nyortin ragat, nyortin ketinggalan di imah yo. Gila, masa orang nu mayar sih? Nu bener bae bos. Orang duit di mana tuh bos? Puguhan geus babinggu-minggu orang teh nyuntik-nyuntik yo. Tah mayar. Ada tangguhan halan be om ya di dia. Oh itu bos, tapi benernya ka dieu ulah henteu tah. Oh om. Bok, kuing saya tahu. Kerjain kuing. Lagi ngokot ada dah. Iki. Suwe bener tawan conat. Awak gede gitu ge lompatna kenceng jasa. Ada ente kernaon mang? Arem jadah tukang aing wae conat. Ka mana sih lakuan? Conat ulah kabur sia. Astagfirullahaladzim, kok masih bisa lompat sih ya? Ente bisa tuh bawa motor. Ai malah ribut eta wanconat. Lagu naon eta wanconat ribut didinya. Aduh. Ganti rugi pokoknya mah motor aing ganti rugi yang merusaknya. Aing kumaha boas ya. Ganti rugi motor aing ganti. Tebang kagak rebut Mesia. Ngahalangan jalan aing doang. Awas lah. Jada dia motor, sedek-dek dan motor teh ya. Di depak belah dua ya motor ku aing. Jasa motor lah. Wah, itu kenapa? Subhanallah. Sangar amat harim. Orang tengah tinggal ganti rugi sih. Ah, berenang sekweng, berenang. Ayo.
Woi, Om, keur nungguan saha? Tumben nongkrong di warung. Ih, ternyata ibu orang ayo menangin jasa gua ayo tarigis jadi betah orang ieu. Nah, itu Boy. Boy. Naon teh? Kade si Boy. Oo teh. Wah, besok tuh yuk saatnya untuk kabur. Kemana Om? Kalau kemana-mana mah nggak yang kulihat beli cara angkel awak. Om, orang nitip warung mulanya. Orang nyokot gas. Oh, siap mang. Asik, tukang warung nangis euy. Kabur ah. Siapa bulan-bulan aing neangan sia hese jasa jadi jodohkeun ka anak aing pokona moal kaduhung anak aing mah hurung moronyai. Ayo diuk heula diuk di cicing diuk yo gedeng. Diuk heula gedeng nyeuleuh sia ka anak aing pasti bogoh pokona mah. Tas di mana sih Moy? Tas ulin bah jeung Selpa. Ulin bae unggal poe, gerang ngejok ka ditu geus burito, beuteung abang geus lapar. Heeh, bah. Itu sahapa anu cekeneh lewat nya montok nya denok eta mah. Eta si Mumoy anak aing anu udah dijodohkeun ka sia. Atuh lain ti tadi pang ngomongna. Atuh sia ti tadi ku aing digerokeun lumpat bae nyen capek aing cabut kumis sia ku aing mending ngahegak. Atuh ana dek jasa jeung nya mah manolak. Enggeus aya nama beb, sia ulin heula ka imah aing, PDKT ka Mumoy. Tenang dibantuan ku aing kena bogoheun ka sia teh Mumoy. Action. Iya sih. Action. Bener yo. Action. Action. Nah, halangan jangan. Action. Itu sahapa nya montok nya denok. Eta mana kerja lagi. Action. Aduh, lamping. Tenang, kurang dibantuan supaya bogoheun ta Mumoy ka sia. Action. Salahna ente lempang, ente mau motor. Action.